pasrahkeun ka Allah urangna ulah kaget ulah sok ulah naon gitu ngaranna ulah bingung geus kumaha cek Allah tetep ikhtiar jeung ihtiyat mah kudu kehati-hatian di samping zahir hati-hati batin urang ge mun tayang kana bogana ka Allah lobakeun maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul basir eta ngan aya tarekahna kieu lamun urang kaluar ti imah opat arah macana namun urang deuk kaluar ti imah ka mana ngulon lawangna ngulon heula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul basir terus nganan ulah ngiri belokna nganan ka dieu tah berarti mun tadi ngulon ngaler bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi terus ngetan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un terus ngidul bismillahilladzi la yadurru tah karak siap berak berangkat 1 2 3 atuh lain abri bae maka kos kitu urang satu pamajikan di jero seuri beuh salaki kos TNI we cek kitu tadi bere tuh kan jadi ku sebab corona urang jadi hafal kan gali ilmuna aya titipan Allah di samping urang kudu bebersih emang dititah nomor kedua anak muntayang kan bukan dititah nomor katiluna eta tadi zahirna upaya batinna ge urang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama bismillahilladzi kalawan nyebut jenengan Allah anu la yadurru moal bahaya ma'asmihi serta aran Allah syai'un fil ardi sesuatu nu aya di bumi wala sama jeung sesuatu nu aya di langit naon bae nu kurang dipake ka embung moal ngabahayakeun ka urang dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis wa huwas samiul basir eta tah geus kuari urang asal keluar ti imah di jero imah teuting berak eta bae baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama geus kuari kan pamajikan urang teu milu ngaji ya kan kamu tadi mah menang wiridan di kiai anti corona naon ka wiridanana wiridanana mah eta teh coba tanyakeun ka nu ngaji tuh Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna aya rahasiahan Allah ngaharamkeun anjing aya rahasiahan kuat teu sia menghadapi anjing Allah ngaharamkeun babi kuat teu sia menghadapi babi teh haram sok sia kuat teu ngadahar moal ka babi kitu cek Allah intina eta selain daripada aya rahasia-rahasia anu bakal madarat aya pasti setiap nu diharamkeun pasti aya kabahayaan sebab Kangjeng diutus ke alam dunia teh untuk jalbil masalih wa daril mafasid. Geus anu halal jalbil masalih, haram daril mafasid. Mafasid kasupna. Sakitu setiap nu diharamkeun deuleu ujungna. Allah ngaharamkeun riba. Waktu sia menghadapi riba. Ayo sia. Ayo kredit. Boro-boro urang kiai dage ora kuat lah mengkonon tuh sia ayo sekuat teh cek Allah ayo sia pajak duit pajak teh haram kuat teh sia menghadapi pajak ayo sia hirup mal kebal di alam dunia leg-legan ku sia pajak kunaon kiai haju marenta engkoh kiai make udang-udang nu bede sorban ngambay be jubahna ge kurang panjang ditambal deui mentaan pajeg
atuh maning cicing di pasar teman Kiai jadi tukangna eta pajak tenan gara-gara tah sia nyaho ja sia osok kos aing teu nyaho bae oreng aing hiji jeung tukang salar atuh eta kan nyalarna hari di pasar mah make peneng ieu tukang salar teh hari Kiai mah make jubah atuh salar-salar kene engke mah sesama orang yang suka minta ke pemerintah melalui proposal sasalamana ge sama-sama salar kita nih. Geus ulah hese-hese. Ya, kuat geus ya menghadapi eta. Malah didalilan jadi halal. Kuat geus. Aing ngaharamkeun teh moal eueuh. Urang berjuang kajian kumaha ge hayang Islam kabeh sadunya moal bisa. Sebab Kangjeng wafat Yahudi loba keneh. Kota anggeus kon teh dibasmi kok aya keneh jang perjuangan sanggeusna aya masjid aya Kristen jelema nu endeu ka sorga pasti ka masjid nu endeu ka neraka pasti ka gereja di ditu aya kelenteng pasti ka kelenteng teu kan si ieu mah ka masjid teu ka gereja teu ka kelenteng teu ka mana ya si ieu bae ya aya rahasia-rahasiaan dicoba ku Gusti Allah haramna babi kuat sia menghadapi babi yakni ulah ngadahar babi anjing ulah ngadahar daging anjing orai ulah ngadahar daging orai lalai ya Allah make jeung ngadahar lalai lauk japuh aya keneh asal dirumpak awas Allah paharaman aing sia zina haram kuat menghadapi zina kuat alhamdulillah ketika teu kuat awas ya aing disiksa sia narkoba ambalaya sejarah narkoba di Banten pangheulana sebab baheula tahun 800 sekian eta teh Cina geus asup ka Banten selain daripada dagang nyana selalu membawa narkoba tiba heula Cina tiba heula eta teh ditulis di sejarah Eropa mah teu bawa narkoba ka urang mawa teh nyana mah ism agama misionaris tapi Cina mawa narkoba teh baheula mantap teu kaget lamun kuari dibedolkeun ka Indonesia di Cina kadarar ieu mawa narkoba berbagai cara teu kaget nu hafal sejarah aju kuari ku urang kumaha henteu kumaha kuat geus ya menghadapi eta narkoba kuari ambalaya lain di kota bae kampung ambalaya anak orang deh naudzubillah min dzalik aduh ya anak orang anting jadi berat sabelah lalaki deh buuk beureum aduh ngomong setengah lagu di titah geus teu nurut malah mah ngambek kolot dicarekan anak narkoba Masya Allah kan nah ieu virus teh ya begitu diteliti ternyata ieu teh sarua jeung anu diproduksi ku lalai atawa kalong kulobana mengkonsumsi binatang haram tersebut eta teh di bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember 7 bulan teh geus kadeteksi bakal aya virus sebab ieu lalai teh menimbulkeun virus setelah ngadahar eta teh loba anu puyeng paeh tas ngadahar eta puyeng paeh teliti ternyata eta tuh lalai
di urang makan lalai teh osok pakai ciri hari bulan Ramadan asal keluar be buka diojok-ojok ku budak atuh buka bae urang ajan cincang keneh ge jageus lalai cek asal lalai magrib atuh kitu ge aya teh diojok-ojok teu budak tolol deui ya bari bae hese gojok-gojok nah jabah heula mah iman pan make awi aju arasukan ka dinya aduh teh lalakon baheula lalai ternyata horeganan barang haram hewan haram anu nimbulkeun racun virus corona baheula mah awewe teh lamun kawin di mas kawinan ku corona daekeun bari embung. Awewe dikawin mas kawinna corona bung jangan dae kajian bedok. Baheula hayang ku corona. Iyalah. Jadi setiap momen anu terjadi di dinya teh aya titipan Allah. Ayat titipan Allah satu Allah ditipkeun awas ya ieu lalai kalong haram titip ai lamun ku sia dikonsumsi bakal nimbulkeun virus urang kudu hudang berarti aya kitu perintah ti Allah supaya pinter andai kata terjadi virus teliti kumane antivirusna ditita pinter urang ku Allah aya corona teh tita pinter ternyata Korea kedokteran Korea kedokteran Cina kompetisi untuk menemukan antivirus corona nyana berbagai cara kuari anu mendapatkan antivirus corona seorang dokter Islam di Palestina. Wah, Cina geus memohon ke Palestina supaya dikembangkan, dipinta terus terang. Ternyata Palestina adalah negara manusia-manusianya menghidupkan bangsa-bangsa. Di mana saat belum diketemukan di berbagai negara antivirus yang sekarang melanda di Palestina telah ditemukan. Wah, sahanunya ayeuna dek diangkat Palestina ku Gusti Allah. Aya rahasia setiap momen terjadi aya rahasiaan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Aya titipan Allah ternyata. Ayeuna teh keur bojohna pohara. Orang Palestina ngora keneh dokter. Masya Allah. Tuh kan. Di samping eta aya perintah-perintah ti Allah. Hiji menghadapi makanan urang kan kudu kokobok. Urang mah tita bebersih teh aja osok ngaji teu aneh ku ari tita kokobok. Lamun urang tita kokobok teh sia aing mah teh heula goblok. Ye, urang mah kokobok asal kokobok. Urang juga tah eta teh ya geus dikembangkeun ku urang Islam asal deuk ngadahar kokobok. Asal deuk ngadahar kokobok. Beuh. Kakara kuari bae jelema sadahar. Terus baheula. Kokobok tah. Ya Allah, ya Rabb. Hiji. Nomor kedua, tangan kanan dan tangan kiri diciptakan ku Gusti Allah berbeda. Tangan kanan aya antivirus. Tangan kanan. Mandak urang dahar katuh ngisang si eta mah katuh urang mah kenca. Dibaliknya nama dahar kenca aing ngisang katuh. Dasar meureunanan lahir di Solear. Aya beda.
kenca jeung katuh diciptakeun urang teh nyaho. Mandak sunah lamun mantes dahar beres lamotan. Ku Kangjeng Nabi teh dilamot sebab di dieu teh aya enzim anu urang teh nyaho rahasia Gusti Allah berbeda. Ieu mah ulah teu aya kenca. Tapi belah katuh masyaallah mantak lamun urang nyaba ka hiji awewe bisi dipelet. Ya kan? Tah colok nama kanu kenca ulah nu katuh. Caina colok set kecuali hayang dipelet ulah. Pan aya lalaki hayang dipelet aing cenah. Ngadenge batur dipelet hayang perasaan dipelet. Itu anu melet. Beungeut kos kitu si dipelet. Atuh nu dipelet anu kasep. Sugih harak aya harepan. Si eta naon atuh. Lain dipelet balah mah disetrum. Disetrum udah di dunia lah. Ya. Kebersihan orang memang diperintah setiap momen yang terjadi ayat titipan Allah haram lalaina haram kalong terjadilah virus corona kuarit ya dibawa angin ke unggal negara lumantak urang teu meunang ku kumpulan teu meunang lobaan eta teh henteu salah bener. Sebab besi terjangkit ka si eta na teh nyahoeun maju ka urang sasalaman secara medis. Jadi nyana anu membawa anak ka urang nyana nama ti angin misalna. Sebab teu jelas ieu teh ya ka mana datangna angin atuh garana ge. Dah ya seperti eta. Geus aya we untuk meminimalisasikan gampang paling minim ya disemprot ku urang. Deh hese teu kadeuleu. Perang teh lamun teu kadeuleu kan hese. Urang perang jeung nu teu kadeuleu kumaha tuh? Ieu kuari datang ka ulah Jumat gara-gara corona. Atuh ka teu kadeuleu ku urang teh aju pre Jumatan anas corona can karuhan Jumat urang henteu. Ya kan ieu urang hese ngabahasna. Masalahna tekan teu kadeuleu ieu mah virus anu teu kadeuleu. Ya. Berbagai-bagai alasan ulah atuh gampang bae carita pikih ieu. Carita pikih mah atuh diteangan ku urang atuh kapanggih bae. Oh mau di akhir zaman mah teu kudu make kitab. Ngocoprak we gitu jadi. Tuh, ujung-ujungna mah lain urusan hukum di Indonesia mah. Urusan nama naon karepun? Iyalah. Bisa di kantong lah. Ajukan gampang urusanana. Geus mantak kiai-kiai insan berani cerita-ceritakeun dalil-dalil da lain teu diteangan je paling naon masalahna gampang. Dipikir geus ambalaya tah mun kos kitu mah teh teu jadi kahesean teu. Ngan keheula ye unsur-unsurna. Kan kitu kiai teh. Sebab ieu kan lain murni penyakit tuh. Berarti kan aya muatan politis. Geus lamun aya muatan politis keheula tuh loh kagak dalil heula tenang. Tak kitu. Ulah long srempeng. Babari jasa emang maksudnya ge nyaputnya. Jelas. Atuh kitu. Kok bisa kajahoan politik? Ke iraha kula dibuka. Iraha ulah kuari. Ulah kuari ke dibuka unsur politis tinggi luar biasa. Geus satu orang mengikuti air mengalir baik. Air mengalir teh kieu. Hiji atuh ulah loba kalaluar akur teh mah tah. Ulah loba kalaluar ulah loba ka mana. Eta akur temang tiba heula ge kiai mah ditanda kos kitu. Ulah ibrag-ibragan di jalan di pasar. Yeh nanaonan deureuh teu boga duit nu henteu. Boga duit nami ibrag-ibragan ge nya mah tu aya nu nganteurna. Isi eta.
ye Masya Allah Tanah Abang diubek sugan meuli naon henteu atuh naon atuh ngubekan Tanah Abang capek-capek bebelian henteu atuh maningan jeung anu teu ngubek datang serok beli balik beres ieu mah lain pan wabeh lantai diubek capek meuli henteu ditanya ke orang kunaon teu meuli mah teh mana jang meuli da cek yana teh duit teu boga non teu boga Aisyah ngajak aing deuk naonan goblok sakalina ka Padang urang kene nu mayar ya Allah aing dilojokeun ku sia tah ieu eta mah akur ulah ka mamana libur sekolah akur geus lah nya ulah ka pasar ulah ka tempat rekreasi aku atuh tiba heula ge kiai mah lamun hayang bener ibadah ka Gusti Allah ulah loba leuleumpangan cicing di imah geus tah subuh ulah ka pasar ke jam 6:30 jam 7 duha 8 rakaat ulah ka mamana mantap salat duha lah cenah jam moal ka mamana maca Quran atuh 30 juz ulah ka mamana Masya Allah Karim acara loba teuing atuh sajuz atuh geus beres baca Quran maca sholawat ja teu ka mamana tereh ge deukeut ka Allah tereh emang dititahna ge ulah ka mamana jadi ieu umpama kuari bupati gubernur kabeh pemerintah nita ulah ka mamana teh nya nama ngamankeun diri tina virus lain deket-deketkeun diri ka Allah baringsang atuh diniatan kuari selain daripada diinstruksikan ku negara urangna boga pikiran sorangan niat geus lah aing mah keur teu meunang ka mana dek ngadeketkeun diri aing gitu tanya ngadeketkeun diri ka pamajikan tas siapa sok mengkol bae goblok tuh deketkeun diri ka Allah berjamaah teu meunang cenah berjamaah ge ka masjid mah teu meunang henteu kudu berjamaah antri atuh kuari kudu aya wasit di lawang masjid 5 masuk keluar 5 lagi masuk jadi diantri 5 nyanana mah teu salat jadi urang teh kuari dibuat lalucu dibuat lucu kuari sementara di Cina na loba jelema nu asup Islam aya nu teu asup Islam ge milu berwatak Islam budaya Islam wudu lah nyana mandi lah nyana milu salat padahal macan syahadat nu syahadat ribuan nu can syahadat milu salat di Cina na modal geus kitu aya di urang kuari dilarang salat dilarang berjamaah badak ge ieu atuh kaje di mah kerame ieu asal kerame ge setiap momen yang terjadi di situ ada titipan Allah deuk kumaha ka negara ieu deuk kumaha ka negara ieu kumaha seorang ieu nah kuari kan dibuat riweuh cenah kiai atuh sia teh tos kitu bae riweuh ieu cenah lain kula bae kabehan atuh nanaon lain cenah sieun pae ai kana raka sieun tan geus kana raka sieun pae sieun ulah jadi jelema tuh sia jadi lalai ka ditu Orang siap virusna tolol tak kuat ya biasa bae setiap perkara nu terjadi ti Allah nu kaluar ti Allah tekadkeun eta hiji perkara anu terjadi luar daripada qada jeung qadar Allah urang sok ngaji bae praktek kullu syai'in bi qadaillahi wa qadari setiap perkara eta adalah di geus ayatina qada jeung qadar qada baheula di alam arwah di lauhul mahfuz qadar ayeuna nu ngagerakeun gerak-gerak akur qada jeung qadar tulisanana bakal aya corona wari qadarna nah kabeh geus aya catetanana jeung geus aya tulisanana make riweuh
Henteu kudu riweuh biasa bae. Maksudnya biasa kumaha? Biasa nu osok ka pasar atuh ala kadar dagang mah dagang. Biasa ngaji atuh ngaji. Jumat besi dek diliburkeun mah tuh masalah. Tuh ka Jumat jadi libur. Masyaallah teh kudulah biasa bae. Mentak alhamdulillah. Tangerang, Serang, Pandeglang, himbauan-himbauan tentang kehati-hatian di pemerintah aya, penangananna aya, tapi ditinggali ke orang biasa bae. Cenah di majelis anu mah geus nu ngararaji, atuh tambah corona ge tilok ngaraji. Emang tama asli, tama kos kitu mah, aja diliburkeun ku kiaina. Tanyakeun kieu kok diliburkeun dengan 10. Maju hujan atuh libur sorangan. Mani aing ngomong libur dak. Budak masyaallah ngaliburkeun 10 bae ge make nu dipencet teh naon ngaranna? Naon? Remote. Otakan. Kudu dibabawa ku nya anak. Remote. Teu daek pinter-pinter heran. Faktor usia meureun nya. Ya Allah. Nah, kumaha ayeuna? Pasrahkeun ka Allah, urangna ulah kaget, ulah sok, ulah naon gitu ngaranna? Ulah bingung. Geus kumaha cek Allah bae tetep ikhtiar jeung ihtiyat mah kudu kehati-hatian di samping zahir. Hati-hati batin urang ge mun tayang kana bogana ka Allah lobakeun maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul basir eta ngan aya tarekahna kieu lamun urang kaluar ti imah opat arah macana. Namun orang dek keluar ti imah ka mana ngulon lawangna ngulon heula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wasami'ul basir. Terus nganan ulah ngiri belokna nganan ka dieu tah berarti mun tadi ngulon ngaler bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Terus ngetan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un terus ngidul bismillahilladzi la yadurru tah karak siap berak berangkat 1 2 3 atuh lain abri bae make kos kitu urang satu pabajikan di jero seuri beuh salaki kos TNI we cek ini tadi bere tuh kan jadi ku sebab corona urang jadi apal kan gali ilmuna aya titipan Allah di samping urang kudu bebersih emang dititah. Nomor kedua anak muntayang kan bukan dititah. Nomor katiluna eta tadi zahirna upaya batinna ge urang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi kalawan nyebut dengan Allah anu la yadurru moal bahaya ma'asmihi serta aran Allah syai'un fil ardi sesuatu nu aya di bumi wala sama jeung sesuatu nu aya di langit. Naon bae nu kurang dipake ka embung moal ngabahayakeun ka urang dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis wa huwas samiul basir. Eta tah geus kuari urang asal kaluar ti imah di jero imah euting beurak eta bae baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Geus kuari kan pamajikan urang teu milu ngaji ya. Yakeun kamu. Tadi mah menang wiridan di kiai anti corona. Naon ka wiridanana? Nah, wiridanana mah eta teh coba tanyakeun ka nu ngaji tuh. Emang kakak tuh gadenge. Aing enggak ngadenge siap kudu nyampe ka aing. Emang bapak tanya ka batur. Lah ulah loba ngomong. Aing ngadenge mah osok tapi talar manteu. Kajakeun tuh ka babaturan aing. Henteu panjang teh pendek. Pendek teh ka talar. Ih, sia mah balik dibalik deui.
Ya kan aing ge hayang ngadengekeun deui coba. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul basir. Di samping aya rahasia-rahasia lain anu ku Allah dititipkeun. Urang mah teh nyahoana seperti eta. Tapi ingat, setiap aya jelema gede dak muncul pasti menelan korban ribuan. Sejarah Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, ketika Kangjeng Nabi Musa dek dipunculkan ku Gusti Allah lawan Firaun. Firaun teh embung eureun jadi jelema, hayang jadi pangeran bae. Tapi impianana bakal aya ngagantian, nu ngagantian seorang manusia di imah malah mah. Berarti kan orok kene kanjeng bono. Dek munculkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam sabaraha ribu orok anu dibunuh. Pikir. Masya Allah. Setiap momen itu terjadi ayat titipan Allah. Ketika Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam dek diangkat jadi rasul, diangkatlah tesa etik tesa kedeung waktu nage 850 tahun anu milunangan 50-an. Selain eta kafir kabeh titah nyeun kapal ku Gusti Allah. Dek dipunculkan Kangjeng Nabi Nuh sabaraha ribu jelema nu kakerem. Pilih. Ya. Namrud. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dibelem ku Raja Namrud. Selain daripada manusia-manusia anu dibunuh ku Raja Namrud, hewan-hewan sabaraha ratus, sabaraha ribu anu dibunuh. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Kangjeng Nabi urang diisrokeun, anu tadina geus loba penganutna ribuan lah insyaallah anu geus iman ka Kangjeng Nabi teh. Lain bae di Mekah, Madinah geus, berbagai sisi-sisi kota geus kabeh. Begitu Kangjeng Nabi diisrokeun dimerajkeun sabaraha ribu anu murtad deui. Masyaallah karim. Ketika Bung Karno dek diangkat jadi presiden RI, sabaraha puluh ribu manusia atas samemeh nanu terbunuh ku penjajah. Bapak kolot urang ge kuburanna di mana wallahu alam, uyut urang kuari di mana kuburanna wallahu alam dan lain-lain sebagainya. Tah setiap dek diangkat seseorang pasti Saddam Hussein lain jelema leutik atuh hudang dunia hudang ku Saddam Hussein hanya hendak mengalihkan kurs hungkul tina tadina dolar jual beli teh supaya menjadi dinar, supaya dirham. Berarti kan dialihkan tidak dolar karena dinar, otomatis negara beralih menjadi negara Islam kan gitu. Perang sabaraha puluh ribu manusia. Saddam Hussein. Atuh kitu bae terus. Nah, ku hari teh dek naon muncul ieu ribuan jelema paeh. Ribuan jelema paeh. Paehna eta melalui virus pasti aya nu dipunculkeun ku Gusti Allah rahasia Allah. Sebab naon? Ulah kaget ku hari lamun di Amerika loba masjid. Di Prancis geus loba musola. Geus loba masjid sarua bae, di Jerman diulah-ulah ge gereja dibeli dijadikeun masjid kumaha atuh. Wah, di Prancis, di Australia. Di Australia geus aya masjid. Masya Allah, karim aya di Cikupa masjid dijual. Ku anak incuna goblok. Sia kunaon ngajual masjid? Ya bohongan, ceuk nya Bapak kolot wakaf teu bebeja ka aji. Aing kumaha narimana ieu omongan sia. Kayang aing mah Bapak kolot atuh wakaf bebeja ka aing. Goblok teh jebaya. Nah, ieu mah kudu Italian bawa ka Kapolsek, bawa ka Polsek. Nah, iya. Ya, setiap momen aya titipan Allah.
Allah menitipkan teh melalui lisan dokter, melalui lisan kiai, melalui lisan tetangga, melalui lisan. Lamun geus eueuh lisan melalui hewan. Allah mah maha kawasa jeung maha segala-galana. Tuh. Yes, kuari biasa bae urang menghadapi corona. Pemerintah biasa bae deui sebagai tugasnya na. Ayo bae tugasnya na. Jang masyarakat na urang sebagai rakyat na. Pemerintah tuh hayu bae terus. Jadi hayu ulah naon gitu dibuat panik. Biasa bae. Ya, adapun masalah aya atuh geus kabeh ge kullu syai'in biqadaillahi wa qadar. Jadi tenang kan orang keur kieu ngaji keluar mah biasa bae. Ieuh deui ulah terapkeun tauhidna ka Gusti Allah Subhanahu. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama. Selain eta sholawat baca ku urang lah di teu ka mana ye di imah baca sholawat bae sanu nyaho ieu aya rahasia Allah mangkading encan nyaho datang ka iraha waktuna libur sekolah ge encan nyaho waktuna sebab naon kan geus keneh diteliti ieu teh ku WHO eta organisasi perkumpulan dokter sedunia. Nah diteliti teh ka mana gitu naon karangarana dibawa ku angina ka mana instruksi kan aya alatna naon cenah ke mikroskop aing mah babari bae baca nomeureun salah tuker salah na pantes geus eta urusan ilmu kedokteran geus tah pokona lamun jelas seperti eta nya. Nah ya di Indonesia rawan bahkan titik kerawanan aya model lamun dibahas mah ieu bahas pembahasan internasional aya nu model teh kumaha aya nu model teh virus teh okos anu neangan jelema-jelema anu tilok salat heran ieu mah ye atuh mah internasional di Amerika. Masya Allah ieu jadi virus teh eta mah okos ngapung gitu tah. Atau nu salatna kurang khusyuk. Asal siekeun lah ya. Atuh teh khusyuk cenah mah. Sok geura nu kena di urang, hendak dirahasia-rahasiakeun. Si eta kena kunaon? Tas di anu. Si eta kena kunaon? Tas di anu. Si eta kena hampir rata-rata. Geus diteliti kan di Cina na hungkul kok. Ieu blok-blokan di Cina na sorangan blok-blokan. Minoritas Muslim Cina kena corona minor paling sedikit mayoritas jelema anu komunis ya kan diteliti WHO kan meneliti ada apa sih ini virus teh kan lamun digedekeun mah gitu tah set letik digedekeun eta teh loba ieu loba calingan gitu set buleud tapi caling-calingnya tos karar itu timbulna sarua jeung tina lalai. Jadi dicokot racun lalai disemprotkeun sarua teh nyata virusna. Nah, disebutna sindrom. Nah, naik ya ini. Atuh mulai ilmu kedokteran. Baca ke urang dina kitab Ibnu Sina. Masya Allah 1000 tahun yang silam Ibnu Sina geus pernah membahas tentang sindrom, tentang MARP, tentang Evern. Iya, penyakit-penyakit anu mengarah karena pernapasan. 1000 tahun yang lalu. Islam kaya dengan ilmu kedokteran. Begitu dibahas kuari, baca Quran kitab Ibnu Sina. Aya kabeh. Ya Allah, ya Rabb. Aya kabeh bahasa-bahasa medis na aya kabeh. Masya Allah karim. Nah, eta anjuran Ibnu Sina kumaha? Seringlah mandi dan seringlah minum. Tidak kitab dah gitu. Sering mandi, sering minum. Tidak akan terjangkit penyakit yang dinamakan corona. Urang kudu mandi, lobakeun mandi. Ya. Taruhlah orang kudu loba jeung pamajikan bereungnya.
Apa mandi deui. Nah, atuh aya mandi teu para rugu mah urang ge hok. Maksudna hok cai. Sia menyebut tega aja tuh kami mah boga. Ya, instruksi dokter Ibnu Sena 1000 tahun yang lalu. Ya, mandi yang banyak. Berarti kan bersih meureun maksudna mah. Bersih belain sekadar tangan, minum yang banyak. Syurba. Eta bae insyaallah. Sebab terasana dina kitab Ibnu Sena. Nanti terasana hiji, terasa teu ngeunaheun awak teh ya. Teu pararugu pilek mun sakuring mah. Nya nomor kaduana sulit untuk bernapas saeutik di dieu tenggorokan. Minum terus. Insyaallah. Buka kurang kitab Ibnu Sina aya kabeh. Nah eta ka modelanna nu kuari mengatakan virus tersebut terbawa ke angin. Makanya di Belgia mah eta teh disemprot di perbatasan. Di perbatasan sebabnya kan boga peneropongan virus. Asal dekadinya semprot. Capek sia. Capek orang mah lain asal virus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi. Napung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi. Kata tangga ka dieu. Nyana semprotan mutahhir, urang semprotan ikhlas ke Allah. Semprot orang melalui bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Fatihah. Nah, lamun kurang dibahas Islam geus kaya tentang penelitian berbagai penyakit. Mantak nu beunang ku ari Palestina. Ditinggali ku nyana. Tina urayan-urayan Ibnu Sina moal jauh, moal kaluar ti Ibnu Sina. Iya ketemu kan. Ku ari geradu tawar. Nah, berarti kan di balik kejadian, di balik momen ayat titipan Allah, orang kudu cerdas, dititah cerdas, masya Allah. Nah, orang mah asli nama guari mah atuh geus bae, mun tayang ka Gusti Allah, lobakeun takarrub ka Gusti Allah, ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan orang kabehan di tangtayungan ku Gusti Allah disalametkeun, dijauhkeun tina mara bahaya, khususna tina penyakit corona, umumna tina virus-virus anu lain, terutama virus-virus Islam, virus iman, virus tauhid. Mudah-mudahan dijauhkeun ku Gusti Allah, kabehan urang dibere tenang tur husnul khotimah. Sakitu bisa ngararaji ki lamun teu tenang mah moal da. Mentak ngararaji ki boro-boro tenang cenah kieu. Ya menghindar. Ya Allah, ya Rabb. Kitabul Udhiyah, hiji kitab udhiyah. Kitab dek nyaritakeun kurban. Ya sunnatu, hukumna korban teh sunnah. Masya Allah, kan sunnah. Imam Muslim nyaritakeun annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kibashain amlahain aqranain zabahahuma biyadi. Sayyana junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngalaksanakeun korban make domba kibas anu tandukna ranggaek anu warnana belang bagus loba warna putihan
langsung ku Kangjeng Nabi nu mencitna langsung Kangjeng Nabi ku panangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa samma wa kabbara maca bismillah takbir wa wada'a rijlahu ala safahiha sampeanana ditincakeun kana latar domba. Anjing dalilnya fasalli li rabbika wan inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah, iraha dilaksanakeun ieu korban ke bulan Zulhijjah tanggal 10 tambah jeung ayyamut tasyriq eta waktu kurban. Kuari mah sanajan boga duit ge urang teu bisa korban, boga hewan loba teu bisa korban, kayak waktu-waktu mendak ma'amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah ta'ala min iraqati dammi. Aya pagawe ini ibnu adam paling dipake karesep dina poean lebaran kecuali ngucurkeun getih korban eta. Entek kuari bulan Rajab Rewah puasa Syawal Hapit opat bulan deui. Ieu lamun kuari harga embe teh 2 juta nu pangletikna. Anu rada gede mah 5 juta, anu hebat mah di Garut mah 10 juta. Embe teh dah. Jadi lamun urang meuli anu 5 juta, berarti sabulan kudu nyengcelengan 1 juta. Jang bulan haji. Geus sakitu. Sebulan celek 1 juta, sebulan celek 1 juta. Ngomong mengenai nanti mana cenah lagi. Ngeuna tinggal ngomong dan celek bae. Ieu tah meunangna. Ya Allah, ya Rabb. Nya. Kabita innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Engke dina poe kiamat korban urang datang ka urang. Urang hudang di kubur dipapagkeun ku korban urang. Manehanana ngomong ieu teh abdi teh anu pernah dikorbankeun teh ya jauh ka mahsyar ka ditu. Kula geus dipersiapkeun sok geura naik ka kula. Urang naik korban urang. Ya Allah. Apa ngaji pendek? Dadah. Bilu cakena. Tidak ada. Oh, itu siapa? Itu bisa. Milu itu di akhirat tidak bisa. Yes. Ya Allah, ya Rabbi. Kunan cenah kitu diajak itu besi buntut dan dipotong punya di dunia ge geus dipotongan bae nu aing. Nah, iya istimewa urang jaga. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Lintuhan kumaneh kurban maraneh kabeh. Yane berkurbanlah anjeun nu lintuh sebab fa innaha 'ala sirati matayakum. Sebab kurban bakal jadi kendaraan jaga nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Aduh, anu henteu nyebrang kabeh ge jas sorgana belah ditu. Di dieu neraka. Nah, urang kuari meuli kendaraan jang nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Korban. Nu lintuh. Hei, mantep. Ya. Sabaraja na kiai saurang hiji munding kenu bakal dicaritakeun sapi munding onta ngan hukumna sunnah teu wajib tapi
bijang urang teu wajib soteh jang Kangjeng mah wajib umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alaikum kuring diparentah mencit jang aranjeun mah sunah jeung diwajibkeun ka kaula mah kutiba alayya nahru jadi kurban teh wajib ka kaula mah walaysa biwajibin alaikum anjeun mah teu jadi kasimpulanna Kangjeng mah wajib korban teh urang mah sakadar sunat pokok salat tahajud Kangjeng mah wajib salat tahajud urang mah nyebut sunahna ge teh sajatilok jauh hukumna we hukum duha wajib jang Kangjeng mah jang urang mah sabodo sia tuh kan jadi aya khususiat nyandung datang ke salapan Kangjeng khususiat Kangjeng dia perintah-perintah ya rahasia-rahasia ulah haju nuturkeun Kangjeng aing mah cenah ku iman-imanna ka Kangjeng aing ge boga pamajikan 9 nuturkeun Kangjeng teu kagok aing mah sia teu naon sia bener sia nuturkeun Kangjeng Kangjeng mah perang sia geus perang can daek bong sia mah giliran nu kituna ngeturkeun Kangjeng giliran tah Kangjeng mah Kangjeng puasa Senin Kemis ya yo henteu cenah eta urusan kos kituna mah aing mah ieu bae cenah kawinan nuturkeun goblok di kampak hulu sia ku aing sia eta mah khususiat urang mah tetep masna wa sulasa wa ruba' masna wa sulasa wa ruba' masna wa sulasa wa ruba' pamajikan ge tah lamun ustazah mah bebeja ka salakina ka emang moal ngamalkeun ayat ieu ka eta karak pamajikan sholihah fankihu ma taba lakum minan nisaa masna wa sulasa wa ruba' majikanna nyamperkeun ulah dibaca bae kalaksanakeun sia hebat amat ye mumpung aya abah keneh we kula rek balik sia kumaha ieu lalakonna masyaallah loba ayat-ayat anu teu dilaksanakeun ku urang ya orang loba ke arah manusiawi dibanding jeung syar'i. Lamun ge makan pamajikan teh ka itu tetangga nu itu teh kan naon salakina. Teh kan awena kan ngora keneh ka. Yuk anakna kan karunya udah ngurus. Opat eta ngurusan anak bae mapan meureun ka lah nyawa sorangan badoraka. Geus bae ka kula marido jasa ka. Maksudnya itu pangurusankeun we karunya janji meureunna ge butuh. Geus lah tukang. Kukula lamun teh mah kakak endeuh atuh kukula dipanglamarkeun teh. Sia bangun harayang garoblog. Atuh. Mun kitu sia mararaju usahana. Mun mantak ngaraji ge pan aing nyaho lah. Jangan maraju memalaikan ngaji banget ieu kadar ieu bangun banget dek nyampaikeun ka kiai ieu mah ya Allah ya Rabbul urang ngaji bae jadi hiburan jadi senang urang batur mah hiburan kudu nanggap orkes lenong urang mah ngaji bae geus kahibur kan model kan urang mah meureun deuk dikasorgakeun meunang kieu nya sia kahibur ge aing aduh ya Allah ya udhiyah teh sunnatun ieu panjang lamun dibahas mah rujuna hiya ka udhiyah mah eta mah beda jeung tadhiyah. Geus panjang urusan santri lah. Eta ngarujukeun teh kan ka impleng. Iya udhiyah teh tidak naon gitu bener teh ngarujukeun ka udhiyah. Ieu teh udhiyah teh naon? Masdar, namun masdar ismul hadas. Kan gitu diimpleng. Ari hiya sunnatun mah hiya
eta kan mencit ai udhiya mah korban ari hiya mah hewan sunnatun mencit galaksanakeun berarti kan lain udhiyah tuh kuduna tadhiyah eta urusan kos kitu we dalam lain santri macam mana bisa santri ge eta ya gesah kos gitu ya maksudnya wakur bae korban eta sunnatun hukumna sunnah la tajib wajib illa bil tizamin kecuali ku diwajibkeun lamun teu diwajibkeun mah sunah cara ngailtizamna ulama geus nyarita nazar de korban ya sapi dinazarkeun jang korban jadi wajib henteu kudu ngomong kitu ge kurang keur nungtun sapi jadi ditanya eta sapi dibawa ka mana tadi itu ka huma bodo amat jang korban geus kaasup ka sing hadet geus iltizam eta lamun leungit kudu gantian sebab geus ngailtizam memang bagus amat ya nang di mana nang miaras di mana di eta di Paraban bagus sih mah buku jang korban geus teu meunang pake nanaon kudu korban bae bil tizamin engke dihareup ieu keur carita we hungkul nya tapi nu hese mah ieu teh ngorbankeun awak ngorbankeun hewan mah meuli lencit gampang urusan luar nu hese teh kapan ieu teh ngorbankeun karakter kemanusiaan urang anu urang teh campur jeung hewan encan asli manusia korbankeun ku urang kehewanan urang piceun supaya jadi manusia ngorbankeun teh ngorbankeun nafsu hese lamun bahasa fikih ngorbankeun korbanna korban hewan bahasa ahli tasawuf korban teh ngorbankeun nafsu korbankeun nafsu urang demi kebersihan jiwa urang untuk menuju Sang Maha Bersih. Allah Maha Bersih bisa dihadapi ku urang ku kebersihan. Maka korbankeun ku urang nafsu-nafsu urang. Allah Maha Bersih. Allah innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah teh Maha Bersih resep kanu bagus-bagus jeung kanu bersih-bersih. Innallaha nazif yuhibbun nazafah. Allah bersih resepkeun kanu bersih-bersih. Mantap urang kudu bersih atuh lain Allah mah resep bersih pamajikan urang ge resepkeun. Urang bersih pamajikan urang ka deukeut sareungit kakak. Ulah ka aing sia seungit henteu lana. Pas seungit. Padahal pamajikan yang ngajauhan, masa orang deket ngajauhan, cina bogopan jauh baik. Ulah waka suudon ke pemajikan, sia mandi encan. Horenganan, lain pemajikan baik anak naga. Mah, isi bau naonnya. Anak na ngomong, asal lain deh ceknya na. Emang mama nyandak tarasi. Bapak sia, sedaik mandi heran nah. Insya Allah boga guru di mana meureun barang tasi Gunung Karang jadi trok mandi kieu. Bersihan. Nu hese ge bersihan kok kotor. Korbankeun nafsu urang. Ya, urang puasa teh keur ngorbankeun nafsu. Allah nyahoeun, aing nyaho ka sia teh keur ngorbankeun nafsu sia teh lapar sebenarnya mah, tapi sia demi ridho aing dikorbankeun ku sia nafsu dahar sia. Kajenting lapar lah, kajenting aing nyaho magrib na masih mah kodo. Tapi deureus bae sakitu mah. Tuh kan, eta teh keur ngorbankeun urang. Ieu urang keur ngorbankeun tanaga ti maka di aing nyaho sia teh riweuh sabenerna mah di ibasia. Cak Allah tapi sia berangkat bae ngaji eta teh ngorbankeun tenaga, ngorbankeun kahayang.
padahal mah di imah nariwe sebab naon ka pasar teu meunang ka mana teu meunang tu tadi imah bae cekna malah maku presiden mah titah kukudaan di imah tadeuy presiden cek Presiden Jokowi udah kita di rumah aja main kuda-kudaan di rumah dengan keluarga aja presiden sih kos gitu himbauanan endahan main eta teh keur leutik teh anan ka tam buku aduh ya Allah ya Rabb yusallu li muridiha